Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Baraya Kampung Balakacius ya. Kembali hari ini kita ketemu kembali bersama kru dari Kampung Balakacius dan juga bersama Balakacius TV ya. Pagi hari ini kembali kami akan bikin atau membuat video ya, video di hari Jumat ya. Ini ada nih ya juru kamera kami, dan ini ada nih pemeran Kang Ewok, nama aslinya adalah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mah Iya, gubernur. Iya. Dan ini Halo. Mana Pak Ete? oh, halo. Ini adalah Kang Kecut. Kang Kecut alias Kang Kasep. Cecep Gobarcop. Orang Soviet asli. Jauh, Pak Ete jauh. Hari ini rencananya mau shootnya jauh di Perumnas. Wah, ya, pagi hari ini mudah-mudahan lancar ya, tidak ada halangan ya. Mohon dukungannya, kembali saya minta mohon dukungannya ya, buat yang belum subscribe kembali minta dukungannya untuk di subscribe ya, klik, comment and share ya. Ada 2 channel nih, jangan lupa ya. Yang pertama ada Kampung Balakacius dan yang kedua ada Balakacius TV. Mudah-mudahan ya bisa berkembang channel kami ya, dua-duanya. Nah, geningan lumayan ieu. Aya tas, euy. Kenal di laku mah lu kieu nya. Calana di urus kene. Anu saha ieu nya? Mahi euy lumayan euy tah. Udah ini. Oh, bawa geningan tuh. Lihat lah. Oh, oh. Masukin kami. Dia pemain kan. Nyorobot. Eta cut, mana naon nyorobot lapak urang? Oh, itu aku tuh. Masukkan pas. Oh, di dia we. Dia ngobrol. Tah, tapi pegat kalau enggak tadi. Dia gitu. Cut. Ikan deh. Salit dah. Robot saya pindah mah dulu ya. Pindah kameranya. Nanti kata naon gitu. Wanian Wanianan robot lapak. Ah langsung gitu-gitu naon. tak gitu we, tak coba dilumpangnya. Saya nyamperkeun. Pas masuk ke dia langsung ngobrol wanianan itu talap maneh ngarebut lapak urang eta teh lapak urang eta teh geus dicirian naon siapa cepat dia dapat ieu mah lah itu emang maneh ngarti kana rongsok. Oh ngarti atuh tah nu kana dia teh laku tah yang penting mah karung pinuh oge da ari teh laku mah tempo eta barangna nu kumaha nu kieu tuh nu kan dijual nu kieu mah teu laku kana rongsok manaon nu kieu mah kain mah teu laku oh kanyaho dasar sia mah mana tuh kumaha lu tuh ngelakuna nu kieu tah urut botol minuman tah
Ieu tah plastiknya malah tah. Tah, atuh tong dicokotan iman urang mah. Pokokna mah 2 sewang. Ieu tah tongna, mane eta belah dinya, urang belah dieu. Oh, hingga eta. Bawaan da loba ieu. Di dieu mah urang tak eutik euy. Eta Ari mana menang nyerobot nu urang menang hayang bawa oge ieu mah pan bagian dina tong ieu paneh teh eta lomba kene tuh aya tuh sapu ieu mah parupa teuing awas kita cepot tadi ieu Aduh, terakhir ngomong kan ada para bos tadi kasus sampai batas berbuat tadi oh action si kecut mah teh nyahoeun barang bagus nah eta meunang naon eta nu kieu barang bagus tuh mahal dijual sarua tuh loba na keresek nah runtah nu kieu mah teh jadi duit teh nyahoeun nu kieu teh jadi duit mah teh nyahoeun gimana urang hot merek keur manis da urang mah bager menang calana teu tah menang calana urang mah calana soe dijual ieu mah kan dikaput dijual ieu mah da moal aya nu daekeun calana dikaput mah lumayan fakir sorangan gae beakeun urang mah geus pinuh tah nu kieu eta bejaan laku arek ka hareup gae beakeun di dinya tah korehannya ieu mah cok ngacongkeun wae eta bebeunangan mah ini teh dasar Gus Malik. Kanyahoan barang Kongso ayam dia mesti balik ke pola pas balik ke kampus balik ke tempat action mau lu milih lumayan jadinya ya iya ngomongnya di dia hai lumayan jang meli padang pro action beres wow langsung jalan Kerjalan. Iya biar di gorowan teh maneh Malik. Yo. Oi, nyaut. Pan dia jalan itu jalan gitu. Mantap. Mantap. Oh, Cut, panas, Cut. Ngiring tenar aja. Panas, panas, panas. Tah. Nu ieu mah acan hiji engke tenang. Karak ieu tah. Kesangan ripuh. Panas, panas aduh. Aduh.
perjuangan. Iya. Doakan ya. Oke, siap. Halo guys, assalamualaikum. Ini lihat tuh dengan senior kami, senior dari Jackis ya, jangan lupa subscribe. Ini masih dalam acara pembuatan atau bikin video ya bareng senior kami Kang Jackis. Mantap, Balaka Jus, jangan lupa subrek. Tuh ya, yang punya Jackis, yang punya Kolam lele. yang punya kolam lele, jangan lupa itu. Mantap, mantap. Senior kami nih ya. Tuh ada dari Kang Ade Dede Kalem ya, lagi kumpul ngayung bengkok ngaronyok ya. Bongkok Pak Rete. Hah? Bongkok lain bengkok. Bongkok. Ampun tuh nyambung, lamun jeung ieu mah nyambung ngomongna nyata, aduh ampun. Orang ewok tuh. Iya. Ada torek Kang ewokna. Urang moal ya Pak Rete. Ada Kang Pecut tuh ya. Sebagai apa dia barusan? Barusan jadi penyiar ya. Iya, penyiar langsung. Penyiar kokolompong. Keren Pak Rete lah. Ini Kang Ade Kalem. Ada kalam, Ade Kalem tuh sama rekan-rekan. Tuh ya. Nah, inilah juragan kami. Lo kalau nggak nonton channel Balakatius, mantep, filmnya ada di deskripsi itu ya. Tinggal diklik aja. Iya, Mantap, mantap. mantap ya. Iya mah tukang bubur arek ya arek naik haji ngan teu jadi. Nah, Iya, tapi ya tuh Ngopi lah, ngopi. lagi ngopi. Lagi ngopi. cok, kopi cok. Ini yang punya ganteng. Kameramen kan. Ramen pangjuatna. Iya, pangjuatna. Oh, ayo aku lapar ini. Hai itu tuh. Ayah itu. Bibir pakanyan. Ya, ayo aku. Gimana lagi? Udah naik gimana? Saya tadi ya. Saya tahu tengah-tengahnya. Oh, action. Kenapa lagi barang ya? Oh, ada. Di tuna, satu orang cerang kita. Oh, semua dengan loba mah bisa neraktir. Pan rezeki sararea. Kita lagi santai dulu bro, lagi pada ngopi. Ini ada PRT di belakang. Lagi shooting adegan yang sekarang. Jadi tukang rongsoknya makan bubur bro. Yuk. Manyang, bubur. Keluar tuh. Bentai tapi ayah. Tang ngadamelkeun bubur 2. Boleh. Dulu lah. Lapar. Minum mana sekalian lah. Siap. Siap itu ya. Tidak ada minuman enak ya teh. Pakai sagunya. Udah nggak lagi minuman lah. Kayak duit mah gitunya. Nah, iya sanguan nih kita. Manis. Ya, campur. Kita hidup, tangan dia. Hitung sering dia namanya. Ya, siap. Baik,
ripuh. Tong hampanya jika nu ngaladang. Mas kita tahu ke ngadangan itu ya, Tanya Malik nah. mau bulu ke mana, ke depan itu. Bergerupukan bang, nggak bergerupukan kita. Oh, action. Lain banyak kita dagingnya ada juga ada Ya, ya, ya. oh benar tadi ayam ini mah anak mana nu di sanguan mana Sanggup naon sih teh? sanguan di sanguan Oh, di tukang bubur teh. Di mana dahana? Yang diuk itu dah. di dia tah habisan bubur Pak Anyan Ini samalan teh. samalan kumplit daging nage daging ayam lain daging domba ieu mah Dengaran lagi bubur ayam. oh deh Lamun bubur domba kakarak. dagingnya daging domba Tuh. mun bubur muning Dagingna kuning. namun dek atau ngomong we daang mau kira-kira kurang keneh mesen deui Ya. Udah juga nama kurang gitu. Kita kan hayo diaduk-aduk tidak encan itu mah. mantap pisan Bismillah, gila anguran mah coba. Bismillahirrahmanirrahim ampun eta kira-kira kurang keneh tuh Yo, hah itu lumayan. lain maksudna coba mah sakitu Deui atuh da encan di dahar kan bea. Ya tuh bener lamun misalkan eta mah. apar keneh mesen di we nya urang bekal hadenya urang eta mesen kantongan euy jae mesen lah panyan kantongan opat ya tuh Nah, abis bubur ya beres ini betul alhamdulillah masikan panyan aing mau ganti di mana ya tuh ya tenang pokoknya mah sabaraheun panyan sadayana 25.000 Ulangan lah, hei, kali deh. Aduh, ngopi deh. kat kira. Cerita. Ya, Pak. Iya di naonnya. Yo pengen ngene Oh, action. Tah, duitnya pulang anak panyan. Hei, tahu itu dulu John. Ngajaran tahu ya. Duit tahu ya. Mau ngajaran ribut mah. Tadi mah asa hejo tadi mah. Hejo mata mana? Hejo Meureun kana duit we. Ayo, bro, bayar. Dinaon ieu? Cut, mau duit mana? Boro-boro bebunangan gitu. Henteu sih ngan Tadi tadi 25.000 nyata cai-cai. Bayar deh, hei. Tanya, are. Wes, bro. Lu kayak banyak napurannya kurang megang sama babaturan dirinya di ayo buru coba dia
Pamajikan si kamu salah mah. Kumaha ngomong aja nu kuwek ieu. Kak. Mau siapa teh? Minjem duit jangan bayar bubur. Astagfirullahaladzim. Ayah perlu semanginnya duit deh. Aing jadi Ayana beda kata-kata deui bentar putih. apa sih maling punya duit aing. Aya eueuh. Ah, ting seberali lah geuning nama teh nyaho lah. Arese tiga Sabaraha? 50. Lah sia mah mun nginjem duit tara mayar. Lu minjem duit kena ayeuna mah dibayar. Nah, 50 ya teh. nya yuk. Nya. Nuhunnya. Nya. Riweuh sia mah. Aya perlu ka aing nginjem duit. Lu yang makan gua yang bayar. Goblok sia. Panas. Rupa di ampun si Allah mah. Karung kemana karung? Oh, karung mana karung langit? Karung burukan dia, Allah. Namun deui sia teh kecut. Dia karung kemana? Aduh, apes-apes teuing aing ngamalin duit teh bener eta. Bayar bubur tuh nyong ka parete ieu barang sakitu cenah beak aya nu mau. Aduh, aing apes. Leung mana ada pamawana? Ah, aing mah balik ah. Cerug aing Krik ini teh. Ini Balik. mana ya kudu kumaya. Goreng. sosok anjir goreng nyaan sih. Oh, action. Anjir teh. Ku. Ada kayak. Halusnya. Kabeh beunang pokoknya yo. Yuk.
Langsung dihalangan dieuna mukana. Pajarkeun teh arek sakeudeu geus ieu kan. Oh, action. Oh, action. Ayo. Bos ayo. Coba. Buka duit, ayo kudu ieu mah kudu kadungan, ieu mah kudu minjem deui duit. Ah.